Ustad jeung ustazah magahan ngaji susah, suami istri susah. Maisyahna kahirupanana ngan boga kotok-kotok na hiji. Endogan isuk jual, endogan jual. Eta bae maisyahna tanyana mah geus teu boga naon deui. Bagawena ngan magahan ngaji bae. Tetapi nyana bisa seserian jeung pamajikanana. Lempang indah. Teu pernah bae kadeuleu pasentrok teh teu pernah. Pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan. Hareudang ke jero mobil, AC mah AC. Hareudang. Sial teh urang curug tolol. Ieu teh boga nanaon tapi bangunan teh adem ayem ya Allah eta indah aja serta imah tangga kos gitu teh. Susah tetapi kadeulina halimpu. Nu ngaraji loba. Ayalah pamalingan hasud cek babaligan ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek kene paling ku aing kotok teh emang pamalingan mah kos kitu intip pas isya paling bawa isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh cek pamajikanna ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh jangan ku salaki dajah eueuh geus seserian kabeh ge atuh meureunnan kotok-kotok nu Allah dicokot-cokot nu Allah ku Allah atuh urangna ge atuh nu Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah eulah ka cenah geus lah urang mau poe ieu ulah dalalahar ka lah ngeunaheun teh ngadenge kitunya asana tiis teh ka hate ngeunaheun moal aya di curug moal oh sing jeleger atuh aduh jianana jandela peupeus hiji bae mah ya Allah ya Rabbi masyaallah geus tenang tentrem lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat ti isuk doang ka zuhur ka asar masyaallah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100 nya mah geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan ku ari cek pamalingan teh aing lah ya ustad tinggal ustad pencit ku aing sia kotok dipencit bismillahirrahmanirrahim maling ge biasa mencit kotok mah bismillah nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok kabeungeut narempel jaranadi kabeh jadi beungeut teh ieu pinuh ku bulu masyaallah cabutan jadi deui harita keneh cabutan jadi deui ka dokter terus diberesan jadi deui geus ka dokter terus ka kokolot geus cabutan jadi deui ka dukun jadi deui ramuan geus diinum geus jarah di eta jadi bae ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae sakeneh ayeuna nanya lah nyana ka Ba'dul Arifin mun ceuk urang wali ahli Allah datang nyana ka dieu Waalaikumsalam naon kula maling kotok kiai sia teh kiai dipaling maksudna jaga teh lah ulah halalin puting be tak kiai aju ieu barang dipencit di bulu kotok ka dieu ka beungeut geus ka dokter geus ka dukun geus ka nu bisa ramuan jadi deui nah ieu kumaha cara keneh istikharah si kiai teh ka Gusti ieu mah penyakit moal cager lamun lain didoakeun jore kudu dipalingna lamun nu malingna lamun nu dipaling ngadoakeun goreng cager lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae mah cager masyaallah itu mah hiji sakitu bae geus geus atuh kitu mah ngutus jangan
ngutus supaya ngomong jore kiai lain kiri lain boga kotok boga jadi kotok ke mana maling nyaon teh nu malingna henteu kula lamun ngabejakeun nu maling mah isteu kudu henteu ieu mah kieu kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai deuk kumaha tah deuk kumaha atuh doakeun bae doakeun supaya ku gale deuk ulah sial kiai hese jasa cek hese jasi kiai masyaallah terus isuk datang deui ka ibuna Bu Haji kiri lain boga kotok boga cekeuna itu hari anu maling cekeuna kotokna nyaon teh nu malingna eta urang dia sebenarnya urang maman lagi kajian gerak Allah lain kitu bi aya geus kajauhan mah panu malingna bisa dipanggil bisa dinasehatan atau kurang bisa dicarekat ulah nyana nang Allah lempang nage nang Allah maling nage eta teh meunang gerak Allah atuh kumaha Allah bae ngagedean buluna lain cager anu diutus dicarekan goblok sia kamari mah teu paranjang kieu cageuna ya asal beuki bagus teh bulu manjangan ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teu daekeun ngadoakeun goreng masyaallah eta kiai kuat jasa kuat akhirna meleh deet ngana datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Isa kula nu meuli kotok kotok san kotok kiai oh masya Allah atuh masalah meuli kotok kok buluna jadi kadinya nya ieu jadi kula geus ka mana ieu teh cager-cager na ieu mah eueuh deui jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula ya tuh kula membung ya kena ngadoakeun goreng mah teh jeger ka Allah nang Allah manjangan deui nyana sujud di dinya artina ieu mah doakeun goreng ge supaya jadi obat bae ieu mah kula mah doakeun goreng kula deuk kumaha tah kumaha nu penting kula cager ieu mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae akhirnya nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran akhirnya nyana ngadoakeun goreng maksudnya mah supaya cager henteu aya naon di hate jang nyageurkeun ya Allah ya Rabbi hamba Gusti nu maling kotok kula anu kula ieu teu pernah ngadoakeun goreng makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna karunya kula ya Allah ya Rabb ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya kula tersep jasa sabarama dipali ku jelema ieu atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat harita kene cager cager spontan kiai kotokna paraeh kabeh anu tadi teh nang pamere teh lantaran ngagonengkeun goreng ngadoakeun goreng paraeh kabeh kotokna dibales tuh jadi eta teh sebenarnya namanya embung ngagondakeun eta mah sakadar ngobatan nah ieu konsep hirup urang deuk jadi kiai deuk jadi pedagang deuk jadi pemerintah TNI deuk jadi polisi deuk jadi naon bae hiji bae ulah sok ngadoakeun goreng ka batur insyaallah geura indah jasa jah hirup teu kudu jadi kiai henteu kudu jadi kiai Kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang apakah Kanjeng Nabi nitah eureun ka panglima jah henteu Kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi askar apakah Kanjeng Nabi titah eureun jadi askar henteu Kanjeng Nabi kapanggih jeung petani sugan Kanjeng Nabi nitah eureun tani henteu Kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang sugan Kanjeng Nabi nitah eureun dagang henteu ban Kanjeng Nabi mah mangga kabeh nu penting takwa ka Gusti Allah sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur asli urang jadi polisi sing jadi polisi nu takwa sebab polisi ge bakal paeh urang jadi TNI sing jadi TNI nu takwa sebab bakal paeh urang jadi pedagang lah nu takwa sebab bakal paeh urang jadi kiai lah nu takwa sebab bakal paeh di kiai ge loba nu teu takwa kiai begitu di Lampung mah teh sarua KTP-na orang pondok eta sarua
nah iyalah jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ke Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah.